tadi bismillahi ngawitan abdi ngaos kana ieu kitab tafsir kalawan ngalap berkah penyebab dengan Allah. Jadi aya ngalap berkah, aya minta tulung. Tadi aya nanyakeun. Jadi aya ngalap berkah, aya minta tulung. Jadi lamun ngalap berkah mah meunang. Kalawan ngalap berkah kunyebat jenengan Allah. Lamun minta tulung mah ulah kana jenengan Allah. Da cek tadi Allah mah alamun alal ma'budi bil bihaqi. Allah mah ngaran. Lamun minta tulung mah ulah ka Allah. Da Allah mah ngaran, tapi minta tulung mah kadzat. Nah, saya ingat tadi nanyakeun sing adil cenah hukum teh. Tadi nah ngomong si alimenta ka kuburan musyrik, alimenta ka jelema teu musyrik, teu adil cenah eta hukum cenah. Di pan menta ka kuburan mah musyrik, alimenta ka jelema teu adil cenah ieu hukum. Kembali deui jadi minta tulung mah kudu ka mengenai minta tulung ka kuburan jeung minta tulung ka jelema beda. Minta tulung ka kuburan apa eueuh gaib. Mantap disebutna teh musyrik. Minta tulung ka jelema mah aya. Jelemana minta bensin. Lah aku minta bensin kalau langsung sopan ada. Jadi disebut jenderal dudung ya. Daliana hadis kanjeng Nabi engke di akhirat bakal ngabdi jelema minta tulung ka kanjeng Nabi Adam ngabri pan teu musyrik. Sabab mungkin di akhirat mah papangi bertemu katingali nu menta kana umat Nabi Adam jeung kanjeng Nabi Adam. Kuburan. Kuburan ge kana taneuh. Dari dia bismillahirrahmanirrahim bisa ngalap berkah, bisa minta tulung. Mun ngalap berkah mah ku Asmaul Husna sama musawwir Imam Ghazali Asmaul Husna teh ngandung berkah. Dasarna ti Gusti Allah Subhanahu minta tulung mah tetep kudu ka zat Allah. Ulah ka Allah, da Allah mah ngaran. Tak pulang gitu. Di dia disebutna bismillahirrahmanirrahim teh majaz isti'aroh tasnihiyah asliyah. Kali pulang gitu tadi sebutna di teh bismillahirrahmanirrahim teh disebutna majaz isti'aroh tasnihiyah asliyah.